hiburanana mugia janten panglipur pambabarakanana Ayun pilih silu dina manggung geni oke seri ngahari abun senanukan syukur mungguari dina seni supaya bae lepas margi seliru saestu telur ikak kirama Suruh aku encik sarantan jalan ke para pata di dagu apa ngapunten dina mulai semi sehat rohani jasmani supaya selamat diri moaya no nyiksi budi dina seni hati-hati di dasaran agama eling ka Gusti yang widi mulyakeun diri pribadi Suhiteh pangaping budi budaya pangbudarasa mata tong asa-asa jungjungkeun singnya seni teh sendiri ngediri ngalangkah dina siloka mun dikoretang lepet raja ngamulai kesenian sanes syukur rasa ngandung maksud yang tujuan mempertinggi kabudayaan mempertinggi kabudayaan geningan kabudayaan kesenian jasana sanes lumayan pokoknya mah hiburan ngarakeun duduluran ayeuna mah ngarakeun duduluran
Ramayana tuluykeun anu panderi hayangna siloka seni atrap terang Gunung Kelir aling-aling Gusti alinge yawung ngawayang wayang nganut maring dalange muraba ing wayang kelire ayun sawita awios Kang Cindarita wontening negara Trajutisna ingkang kaeka adidasana Mapurwa eka sawiji adilinuwih dasa 10 nama iku panjenengan Purwa nami wiwitan senadyan kata titahing dewa kasongan ningang kasasinang kaing pratiwi kaidenging kata ingkang anggana laras nanging datan kading negara Trajutisna milaki narya bubuka satus tatnang sakali tanjangkep sedasa negara iku kewilang apanjang punyung pasir ukir gemari pahloh Cinawi panjang jawak pocapane punyung dhuwur wibawane pasir samudra ukir gunung lo Cinawi murah sandang lan pangan dasar negara Trajutisna mungkuraken pegunungan ngeringaken pasabinan ngananaken benawi ngayunaken Ari pajalma sami bebaraga garya ing lebet negara pangraos jejel aben cuki tepung taritis papan biar kating arupak saking reja ing negara lo tutus ingkang sarwati nandur jenawi murah ingkang sarwati karta para kaula dusun pada trem-trem atine ingon-ingon ing lepet negara Trajutisna kebo sapi pitik iwen datang cinancang rakine anggelar ing pengonan yen sore pada balik marang kandange sewan-sewan lebihing pramuka dasa nagareku silokane jero tancebe jemar laladani gede obore dhuwur kuku padang jagate aduh kakonceran
sigeg ingkang murengkawi wenang dipun ucapaken ya Prabu Anum Suteja. Panji lumawer lumiar Panji lumawer murbu biar cahkaya nira kadya kunang-kunangan lumiar Panji lumawer murbu biar cahkaya nira kadya kunang-kunangan kadya pradati nabur ya pradati nabur Sekar Wijaya ya kusuma Prabu Anum Suteja dipun adep dening ingkang patih anu didamel kapetengan Sri Nalendra Patih ingalaga jejeneng Mega Budara. Ari Patih Mega Budara tilas papati Prabu Boma Nalakasura almarhum. Nanging ayeuna teras tumeras ulun kumaula kamantuna nyata Prabu Anum Suteja. Kairing para narpati Durgandana lan Durgandani nitikana wanci bade pancakaki mangsana anu utama bade mukariwayat cunuk kana waktu bade nyukruk saur tina galur anu dipamrih makmurna lami-lami ngandika kedaling lisan Prabu Anum Suteja sungkan pangaribawana labdal paman Patih Mega Budara iya no majang kapayun calikna di payuna nu kapihatul paman nyangakeun semah pangabakti mugia ditampi semah sampean ditampi dening asta kalih kiwa lantengen simpen king pulung ati pun dehing mestaka ribu nuhun laksa ketika bingang kalih perkawisna kumaha paman bila aya kalepatan ageng sumawon tenalit laras ari kitu mugia Anum ngahapunten perkawis kalepatan sok bujeng-bujeng aya basana kumenta di hampura sanaos daya basana kaula parantos jadi lautan hampura karena kalepatan sampean paman hatur keun malah ilahar manusia munalung ti kasalahan batur sakotrek kayu api ngoreksi kasalahan diri pribadi hese dikoreksina sok pujeng sampean sanajan ti kaula bisa aya kasalahan hampura sami-sami oge teu hilap paman Durgandana nanya maman uneng anak anu nangan hima mangamning sama dengan lembung ya ni nami ditampi paman Durgandana ngalih ngawihna milih aya ngalemanan iluhur ya unyung lamun dihanap ya imah namal mungia wini ngahapunten sanajan ti kaula daya bedana saraya-raya abdilah pada ngahapurkeun semua pagabakti kaunjuk sila panjenengan dalem ditampi paman
kali perkawis teu bili aya kalpatan di luhur saujug rambut tiada bebas dapat abdi kurung minum budak mugi Gusti ngapunten sanajan ti kaula teu aya bedana urang silih hampura be sabab mengaking manusia ilahar kolot baheula cek babasan nangkorat tebar dunya sudagar teu asa beungharwi ku teu seubuh ku ilmu resi teu asa sakti kakirangan kalepatan manusia gudangna kantenan nganinan kantenan ping 3 badaya krasati malanaun nyauran paman dina dinten ieu kieu paman mega pudara saperkawis kaula teh ngaraosono tiasa patepung lawung patepang larai pamprok jongok priung mungpulung dina dinten ieu oge teu weleh munyung kanu maha agung muja kanu maha kawasa kalawan muga-muga punyung puja urang cingkatan pisangkan urang aya dinu panang tayungan anu ngatur makhluk sakumna paman kantenan kitu sakedarna margi ilahar manusia eling tobatna ka Gusti teh di mana menang cocoba sareng aya kahayan ai nuju senang pikiran kengeng kagembiraan sok bujeng-bujeng kanu kawasa kaibu rama ge ampir kapopohokeun tapi no dame tapi teu sadayana kitu dupi salajengna kali perkawisna teu kirang kaula nganuhunkeun kana jasa paman mega budara paman durgandani tiasana nagara gemah ripah repeh rapi sepi paling paripurna ieu teh yakin ku ayana sampean malah ti kaula teh ngaraos berat nyuhun berat nanggung berat mulang tarimakeunana sok sanajan teu acan aya karumaosan boh ti pribadi kaula agungna ti nagara umumna ti bangsa mung ukur nembe cekap kunuhun cariosan anom nembe tawis ngange kana kabodohan paman oh kantenan sapaos kaange estu teu ngijing sila bengkok sinembah bujeng kapunut tanaga emutan larapati disangakeun percanten paman ya namanya abdi maranohimu manami ngange ngamonuan mari maoy ngolot ondong-ondong hanu ngana lemah moal maning ngahalangan menah ngulit euy meun hunu euy omong muung euy muknai ni menyongikeun demi nangara bangsa umumna ya nyi nuhun saraos abdi ge sawi nuhun dupi maksad tari maksudna kieu paman kaula teh dina dinten anu parantos kalangkung ieu nagara trajutisna kaimpikeun ka bawa banjir umpalan caina kiruh anu teu aya batas wangenna malah anu kabawa ku banjir umpalan paman mega putara ku anjeun sok sanajan kaula ngerahkeun para tamtama bintara dugi kalurah tamtama teu aya nu tiasa nulungan ka paman mega pudara ku kabawana ku banjir gede anu kiruh daya patos wangenna anu mawi ku kaula duningakeun bisi ieu impian teh ngajadi totone teu hade pipit lucit inung rusuh ngarugikeun ka nagara bangsa umumna tak kitu maksud kaula supados kauningaku sadaya para pangagung bejar meneng-meneng lara Yaden ate ya wis mama pejar meneng-meneng lara Yaden ati nira kaget nira amidanget aturipun Sri Nalendra bengong oloh aningali
ulang ngaraga menang ngalamun ngemangkadu sakedap dengan tika lami-lami ngandika kedaling lisan patih Mega Budara emut nalika jumeneng Prabu Pemanalakasura atuh ngarangkul kana pangkonan Prabu Anom Suteja tubah aya naon paman tubat Anum mangping impenan Anum neme emut nalika jumeneng Kangjeng Gusti Prabu Nalakasura Boma almarhum sateacana muksua kapaman teh kantos ngobrol yen Kangjeng Gusti ngimpen kacanak banjir umpalan teu lami antawisna trasna masing pati tumekaning pelaya kapaman teh sok ingis impenan Anum neme anu kacanaku banjir paman buah-buah paman teh terepaturai sareng nagara bangsa khususna terepaturai sareng Anum numawi pangku kaula duningakeun tebongan di urang mah aya tarek tina goroh sangkan jadi suci tina salah sangkan jadi bener tina goreng sangkan jadi hade terus teu pinu damel urang tumalan kapaksa eta impian teh urang singla urang ngajakeun syukuran ngondang para pandita nyauran para wiku ngangkir para resi jampe pamake akal pikiran urang gunakeun sangkan ye impian ulah ngajadikeun karangan anu tumiba ka nagara bangsa khususna ka Paman Mega Budara kantenan saweg impal wacana sila tacan medame ka tacan berem sapraptani pun Arya Jong Biraji nyanak swijining layang keng ngadamel ingkang rai satya mlajang tengah Raden Katut Kaca maksana bade nyanak nagara Pring Cendani titinggal piramana Prabu Arima almarhum nanging kapungkur ditamutku Prabu Arima parantos puluhan tahun takran winu teu aya ngawangsulkeun numawi bade digugat ku Arya Jong Biraji anu parantos aya di luareun karaton mamanira tangat temang sewu manggulingan mamanira tangat temang sewu manggulingan mimiti nilayang rana Sampurasun abdi Gusti pada sumatiantu mehes kaslira panjenengan aya tamu aya sema lu aya hemah aduh aya sema jeung baga ado bligi punten tiba-tiba pangilihan saha kasih bayu di kamar bubi gaduh sabar hiji bojo putra sabar hiji tos lebet kabeh caca rupina pada dumeus ka Gusti Prabu Anom Suteja kalau saduju aya nyanak penduduk teh nyanak rembowes teh nyanak serenggining teh sok sina kalabat pangapunten Gusti datani naring kongkonan wawa
Kakatya winang Dene Katya lengeran Diuk Kang ngawitan ngadalengaken wayang purwa kidalang sakwatan kidalang anting ngamalaken agamane Islam agamane Islam kaget niraan ningali datan niraring kongkonan wawang tinungan kaget niraan ningali ingkang neme prapta ingkang neme Prabu Anom Suteja kaget barangan ningali kasumpingan Arya Jong Biraji lami-lamingan di kakedaling lisan ladala Raja Pongawa kula Gusti Teja Sulaksana Teja Nirawo ngabecik pong hanyar katon kalih sinampat hing wawangi saking endi panggenanira ditaros jenengan abdi teh moal ngawaler kulisan nah malum abdi teh jalmi di padusunan anu tebih ti ahli anggang ti baraya jauh ka bedug anggang kadua bilih bekas nyalahan pokna maklum sepi ku harti tuna pangabisa estu teu bodo-bodo acan moal ngawalerku lisan bade ngawalerku serat wae margi parantos aya jenengan abdi oge maksud abdi aya ieu dina serat moal ngajawab ku carita deuk ngajawab ku eta surat pinu dama cing mana suratna ieu menawi Cinanda kumamrat batuki ngalaras Cinanda kumamrat ya batuki ngalaras Tinampan Paman sobi ku sampean baca wah teu tiasa paman kuno maca piraku pangkat patih teu bisa maca-maca acan rumaos tina pangalaman rumaos teu acan aya sakola ka pungkur
Kapan aya kapungkur tiap-tiap desa nyakolakeun buta huruf kantos kenging 2 dinten nulis di kana daun ganyol. Cobi diajar baca. Cobi. Uluh. Pantes ieu budak teh ti padusunan. Ieu mungkus surat keur karaja ku kertas men. Ari anu belenong sukuan teu naon. Ainu sukuna lempeng hiji doyong hiji. Ar. Nu lempeng ngagurat aya titikan i. Ar i an ag pirineg. Piring da nini. Mana cobi. You know. Pringgandani. Oh, Pringgandani. Tegal. Tanggal 15 garisnya ngeyeng 11 dibantun 18 aka aha at ur kasuatur katur nungane urang wae nu demi samanya ni nya ieu urang mah demi nya angnyara laknen anu aram-aram amal nun nyamanna nun nyeerni nun meeh nu na ni nu ngop nyaman nga mau nang min nyeer win nga win meh nyeer mi mim alim lam na ni nyer cicing nuhun munen cobi kuanu cing paman Pringgandani tanggal 15 bulan 10 tahun 1883 kahatur Kang Ratu hing karaton Trajutisna. Ieu serat mugi katampi kalian Kang Ratu jadi unik. Anu dumeheus ka dieu pun lanceuk jenenganana Arya Jong Biraji putra wa Prabu Arima almarhum ti Padepokan Banyumuda. Maksudna anu mawi dumeheus ka Kang Ratu awon kapiujug wireh kapungkur nagara Pringcendani ditamut ku Uwa Batara Kresna sareng ku Prabu Boma Nalakasura almarhum parantos puluhan tahun takran winu diantos ngawangsulkeun teu aya wae ku Uwa Prabu Arima almarhum parantos diwariskeun mutlak ka Kakang Arya Jong Biraji numawi ayeuna dumeheus ka Kang Ratu teu aya sanes bade nyanak nagara Pringcendani ngaturkeun nuhun sateacana mugi Kang Ratu ridho masrakeun nagara Pringcendani kapunan ceuk Kakang Arya Jong Biraji sakitu nu kapiatur bobos sapanon carang sapakan kacaletot omong ti Sunda Teta hapunten baktos rayi Gatot Kaca Satria Mlajang Tengah. Keke Jong Biraji kaula nun Gusti dagoan sakedeung. Sabab kaula teh soal nagara Pringcendani teu apa seluk-belukna deuk badami heula jeung patih mega budara. Anu tiba heula nepi ka ayeuna kapake matihan ieu nagara. Teu pidadamu diantos Gusti. Paman, nom kapayun.
marek wong wis wanoh-wanoh sapisan tadayo padato marek-marek wong wis wanoh-wanoh sapisan dadayo tumrangan padaya tumamu ya tumamu aja dah gening kitu maksudna Arya Jong Biraji teh bade nyanak nagara Pring Cendani ai kau lah teh kalah bengong sabab kau lama teh apa siluk-belukna ieu nagara Pring Cendani teh nah nya kenging namut atanapi anu urang upami nya teh mah kenging namut rugi temenan anas diwangun di alus-alus nah gening kumujeng leres nom ai kenging namut nama kenging namut mung waktos ditamutna masih leuweung geledegan Tegal Aplakan nagara anu daya hartina sedengkeun ayeuna leuweungna parantos jadi kota pinuh ku wangunan-wangunan gedung-gedung ngajajar atuh gunungna parantos jadi kebun atuh Tegalna parantos jadi sawah jadi upami dibalitungkeun harga negara mah kapungkur nalika ditamut paling ge 1 juta miliar tapi dia ngawangun CF 5 juta miliar ayeuna bade dipenta atanapi dicadak di kudu kagunganana pasrahkeun nanging suhunkeun gentos karugelan anu seueuna 5 juta miliar wantuneun ngagentos 5 juta miliar pasrahkeun teu wantuneun ngagentos 5 juta miliar nagara diaku hak rajutisna gitu dugikeun we mangga calik Arya Jong Biraji kaula nun Gusti kieu yakin nagara teh meunang nginjem tirama anjeun ngan waktu diinjemna masih leuweung geledegan Tegal Aplakan leres nagara anu teu aya hartina sedangkeun ayeuna leuweungna geus jadi kota pinuh ku wangunan-wangunan gedung-gedung ngajajar gunungna geus jadi kebon digedekeun tatanen keur kasuburan nagara rayap Tegalna geus jadi sawah keur nyuburkeun nagara rayap malah lamun dibalitungkeun harga nagara mah baheula waktu diinjem ngan ukur 1 juta miliar ngawangun mah beak 5 juta miliar geus 5 tikal tipi hargaeun nagara sampean enak ku sampean deuk dicokot pek bae kaula masrakeun ngan kaula menta ganti karugian anu lobana 5 juta miliar wani ngaganti 5 juta miliar kop teu wani ngaganti nagara diaku hak milik Trajutisna Jong Biraji barang amin danget katuripun Prabu Anom Suteja sakedap dengan dikang aku lengaraga meneng ngalamun ngemangkan sumabda salpeting penggalis naha raja kieu peta make menta ganti karugian sedangkeun waktu nginjemkeun nagara teu aya patali ieu nagara kedah dirobah teu menta tulung perkawis biaya tapi ayeuna bade dicanak bet kedah ngaganti anu seueurna 5 juta miliar lami-lami ngandika kedali gelis iya Gusti Jong Biraji awon kapiunyuk
atuh upami kitu mah Gusti telepat. Nah maka salah. Nah pakai salah. Cari. Ngengang ulah wana namyu. Bagi upami ngarti nafsu teh kan kau seren tuh. Naon jong biraji? Gusti telepat. Kadasot abdi ngagentos karugelan upami waktos namut ke nagara Kangjeng Rama ka Gusti teh aya lisan. Atanapi Gusti ka Kangjeng Rama ieu nagara ku kaula deuk diwangun. Upamina saur Kangjeng Rama pek wae pangwangunkeun beak sabaraha ge diganti. Takatah Gusti nyuhunkeun karugelan ka abdi. Kapan ieu mah waktos namut ke nagara saur Kangjeng Rama teu aya patali naon-naon. Eta malepat Gusti terang nagara kenging namut naha make sok diwangun. Aya abdi mah teu terang nagara tina leuweung jadi kota, di kampung jadi gedung ngajajar wangunan-wangunan teu terang, gunung jadi kebun tengah jadi sawah. Bade nyanak nagara titinggal ti Kangjeng Rama almarhum bade nyanak taneuhna. Cenah eta Gusti awal ku gedung-gedungna runtuh-runtuhkeun deui. Awal ku wangunna gaetan. Abdi mah bade nyanak taneuhna we titinggal ti Kangjeng Rama. Nyai butuh-butuh ting mah ku taneuhna ngagubug we satanggungan mah keju. Hayang untung tina enteng. Hayang boga bati teu karena modal. Ye, jong biraji. Aya naon? Wani ngaganti 5 juta miliar kop. Teu wani ngaganti nagara di aku hak milik prajutisna. Mundur. Jong biraji barang diludahan ku mega budara nafsu. Salirang ku metrekat dia papat rawas ke krotrarai beureum lir tamakat dicem. Tandang sonara jong biraji raya mengadep. Tandang sonara alia jong biraji raya mengadep. Mapag yudar gasuta lagia denu ngalakeun lawan ya ya mundur mereka bener ke paman mundur lah Naon? ya deui raja naon disebutna anu nginyemung ngulakeun sarwa jeung nganyuk terana urang ngahutang tramayar ayus lamun disebut ratu panipuan raja pangarahan maka nyebut-nyebut hayang untung tina enteng nyebutkeun hayang boga bati teu karena modal ieu mega budara Prabu anu syutenya aya naon ulah make kitu sabab kaula lain menta hak batur lain menta barang batur tapi kaula deuk kagugat warisan ti Kangjeng Rama anu diinjem ku sampean teu mulakeun dibikeun dipenta teu dibikeun tetep maksa bisa nagara dibikeun tong make duit haranci tapi kudu bisa ngelangarbakeun dada kiwah kali teugeun wani kajong biraji naon wani kajong biraji Naon? Wani? Ye, tong boro budak sagede menel. Dewa nu 40. Atai hanya. Ayeuna sampean deuk kumawani. Keluar. Tegang pati, tegang lara, tega. Saka sapuk bilang tuh bersilet tak kalira. Hah? Urang nyamet bagaimana? Sida keluar dia. Ayo. Tebak. Ya, namanya semua abdi. Kali gua abdi lah, kali.
mana ni? Nyong. Dewek nak balai. Balai. Nah. Nah, balai. Hup. Aduh. Budur. Iya, jok berani. Sing atuh jak lah. Tinggali beungeut akan. Ya. Tah, dugu teh lain keloncok. Lain dikerok. Dugu lain teu jadi buuk. Kabeh ge manusia mah aya bukan. Urang mah dugu teh balas diadu. Ieu tarang nong-nong akang nong-nong. Lain gede otak. Lain henser. Balas diadu. Tapi memang hudu alopong. Jeung hideung. Hejo seti. Koneng ka anaknya. Lain ngedunyi kaki. Balas diadu. Ieu bibir rada cuing. Lain ngadahar tibu. Balas diadu. Ieu ramo buntung. Balas diadu. Tak ieu irung ngucur. Celing ngocor. Lain green. Ting da abdi mah teu budak ke kieu. Tampanan hayangnya. Ieu teh neungeul atawa naon? Ngamake nyebut geus. Lamun neungeul kudu nyeri. Hayang nyeri. Nonyok eta teh naon? Ngamake nyebut tonjok. Lamun nonyok kudu eungap. Hayang ngeungap. Potong ngompatan irung. Pan hayang ngeungap. Cing sok balas urang. Di dieu tah dada tah. Tadi kieu tongong tah. Tah bisa yang neungeul iga tah. Aduh. Molur. Jong biraji dipalangkeun ku Meka Putara mangke pakaragrag di kasatrian Mlajang Tengah. kalarasan Raden Gatot Kaca ngampakeun para kadang dian tawisna Jakatawan antarja Abimanyu. Jakatawan saking hujung lautan, antarja saking Sapta Pertala, Abimanyu saking Plengkawati, Raden Gatot Kaca mutun saking Gegana Panindake Walet. Sumbar
Wanda-wani wana pisan Hari wiswana pengen ngeduweni Sopo saya kikang menara dan langsung ringgan Bisa dipuntir-puntir Sumbar-sumbar kamanigan Sumbar-sumbar kamanigan Perjuangan rawat tak kuat dimati Ojo nangis, silai wene Emane wong meduluran Teganing waras surat teganing larane Teganing larane Ora teganing patine La 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 Aduh para sesepuh Sabiji tenana wite isun karo sampean Ala ini sing lebat parane banyu Hari wong bagus pantas Aduh bocah-bocah munggul pawana Ijo-ijo godong melinjo Ijo-ijo godong melinjo mateng setangkep Hari melinjo mateng setangkep Mas Omar wong wadon aja kelojo wong lanang suka bebodo wong wadon aja kena dibebodo wong lanang hari wong lanang suka bebodo aduh cemasai anak peribahasa dilali-lali angker sokoralan dililipur angker sokorak kedipur masase mana nenek wongane sapa aduh nayaga ngetan balik ulon kaya edan durung kelakon payung sore padang esu katon bae segera bate aduh Mas Junaria jangan suka makan ketimun banyak getahnya jangan suka duduk melamun aduh pak hari wong lamun ruksak badannya daripada digawe ngelamun bagen digawe gembira rumah bagen digawe gembira nawa bayawe muda